Sampurasun baraya, wilujeng sumping, tepangkeun ieu kuring si Ale. Nu bade nyarangan baraya sadayana dina edisi Paleulinan Jirangan Kahiji. Baraya aya nu terang teu ayeuna kuring nuju di mana ieu teh? Nah, leres pisan. Ayeuna kuring nuju di Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Tinggal geura ieu pemandanganna. Di dieu pemandanganna teh kacida endahna. Salian ti eta, hawa di dieu oge meuli seger pisan euy. Kela kedap baraya. Itu Kang Jali tengah poeki bade ka mana nya? Ka mana, Kang? Kebun awi. Rek naon? Hayu ngilu. Ayo. Euleuh geuning Kang Jali teh ere ka kebun awi. Yuk urang tuturkeun bae baraya. Di dieu Kang Jali teu nyalira, disarengan ku Kang Adi sareng Kang Geri. Kira-kira erek naonnya ieu teh? Awi keur naon, Kang? Keur nyieun egrang. Oh, atuh lah. Ayo keluaran lah, keluar ayeuna we. Wah, geuningan Kang Jali teh ngalah awi baraya. Kanggo ngademel egrang. Tah, di dieu saha nu teu terang kana egrang? Euleuh sumanget kieu euy Kang Geri motongan awina. Lanjutkeun, Kang. Ayo baraya, urang eksekusi wae i egrang teh di saung pun ua. Lumpat Kang, lumpat cing tarik Kang. Tah, tos dugi geuningan. Yuk langsung wae urang lajeng eksekusinya. Nah, saatos dipotong kitu, awi teh kedah dibersihan heula tina dang-daunan anu masih narempel. Oh nya, dina ngadamel egrang ieu, baraya kedah merhatoskeun ukuran nu bade diangge. Salian motong awi, ukuranna panjang, baraya oge kedah ngadamel ukuran anu pondok, kanggo dijadikeun dadampal sampean. Nah, ayeuna Kang Jali, Kang Adi, sareng Kang Geri tos rengse ieu baraya kantun nyambungkeun awi pondok kan awi panjang. Kang Adi, kade geubis ka sawah. Daripada di dieu, cagah urang milarian jalan anu rata kanggo nyubian egrangna supados aman. Baraya terang teu main egrang teh teu sagampang nu katinggal. Arurang kedah tiasa ngajuga kasaimbangan dina maenkeunana. Upami posisi egrangna salah atanapi awak teu saimbang, wah, geus pasti labuh baraya. Jadi kedah hati-hatinya mainna. Ayo main euy. Ayo. Ye, janten egrang nyaeta kaulinan barudak Sunda anu dijieuna tina dua wilah tangkal awi. Awi nu dianggo ngadamel egrang oge kedah anu alit sareng nu lempeng bentukna. Nah, ayeuna tos aman ye. Kang Geri lancar kitu euy main egrangna. Cum, sahan hoyong iringan di dieu baraya. Aduh, teu karaos pisan ye aya dina panuntung video baraya. Sakitu wae nya kanggo edisi Paleulinan danget ayeuna. Mugia biasa janten manfaat kanggo nama wawasan sareng ngawangun minat baraya dina ngamumulai kaulinan tradisional.